Sakia Jani Alfiati dina acara warta apa sasanten warta anu baris kapidangkeun yang eta longsor di Desa Pasirgaok Kabupaten Bogor di awal tahun 2020. Pemirsa, longsor anu rumangsa di Desa Pasirgaok Kabupaten Bogor Jawa Barat nyebabkeun puluhan imah rusak kulantaran katerjang material banjir. Pamirsa, urang sambungkeun wae sareng reporter urang sadarek nyaeta Yayu Lasfitri di tempat. Hatur nuhun ka Anzani nu aya di studio. Pala pamirsa sadayana, sim kuring Yayu Lasfitri bade ngadugikeun laporan kajadian longsor nu aya di Desa Pasirgaok Kabupaten Bogor. Kanggo langsung jelasna mangga urang wawancara warga Desa Pasirgaok nyaeta Akang Iki. Dilujeng sonten Kang. Dilujeng sonten teh. Jam baraha jeung dinten naon kajadian longsor terjadi? Dinten Rabu sonten sampai mehna longsor di mimitian kulini di sekitaran jam 14.00. Aya sabaraha imah anu kauruk ku taneuh? Aya 30 imah anu kauruk ku taneuh. Sareng aya oge anu masih keneh utuh. Sareng aya oge anu ukur katempuan hateupna hungkul. Kumaha mimiti kejadian longsor? Ari mimiti kajadianna mah aya lini samemehna jam 12. Terus taneuh eta mimiti longsor teh sakiran jam 15 sore. Sanggeus abdi salat asar. Terus taneuh langsung ambrul longsor ngurub imah-imah nu aya di dieu. Terus ayeuna warga anu imahna ruksak ngungsi di mana, Kang? Kiwari sakabehna warga oge ngungsi ka imah-imah tetangga jeung dulurna nu aya di sekitaran kampung. Selain itu sebab imahna rusak, warga oge ngaku sieun aya longsor susulan. Sumuhun Kang, mugi longsor teh kajadian deui di desa ieu. Amin, sami-sami. Sakitu laporan sim kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sakitu nu kapihatur. Hampura ari aya kejadian kesalahan di video kuring.